Ya, arek nyeri moal. Apa ya? Kurang ke pantai, ayo. Yuk. Ya kurang ajak kelas si Abah ya. Ya urang ke pantai liburannya. Sokan urang kita orang nyamper si Abah ke pantai. Assalamualaikum, Bah. Bah. Jadi kan lah. Kemana teh? Kernaon? Ulin baik ya kalau main sorangan mah nih. Lain urang ke pantai hayu. Pantai. Tahun baruan kos batur ke pantai. Naon ai pantai teh? Laut atuh. Laut. Ai laut teh kumaha tuh? Hah? Ai laut teh kumaha? Anu caina loba geuningan. Oh, nama tuh. Can nyawa ke malah. Nama tuh. Urang papa ka lautna hayu. Sugan nepi engke, sugan dugi ka tahun baruan tanggal 1. Ayeuna urang di tanggal ayeuna di tanggal 27. Ayo, pan arek papa jadi engke pas dugi teh tanggal 1 ka lautna heeh. Ya naon yang ai baru teh? Pan anyar kalimut anyar, ya urang teh urang ini ayeuna tanggal 27. Heeh. Engke anu nepi ka ditu tanggal 1. Pas ramena. Hiji jeung barunya. Heeh. Ya. Ayo atuh. Kita ai baru jeung hiji teh naon atuh? Iya. Hari baru teh anyar. Hari hiji teh hiji tanggal 1. Jadi kan urang teh tahun baru. Hiji jeung barunya. Heeh, jadi tahun baru. Ayo urang atuh. teh. Heeh. Ya, Yang jauhnya ieu teh. Kumaha ka sape nih? kapan engke bah nepi na ke tanggal 1. Tanggal hiji. Sapenya? Lipuh ala yeuh. Aduh, maka enta Henteu naon lapar. lapar. Kopi tajukut atuh daharan. Tante. Kalin doma. Oh, sok atuh eureun heula we teh nama. Heeh. Yang es krim. Sabala budak teh duruyuk jeung hayang es krim di. Bang kita nu kieu asukan di dahar. Iya, mangkop. Ada murah kop mah. Oke. Sok raosan ama enak geura. Nanda sakieu. Hi terasa cappuccino sok ngasekeun. Di tahun baruan jeung aki-aki jeung budak mah geuning kieu, aki-aki cenah lapar jeung capek budak hayang es krim Gusti Allah kumaha ieu teh nya. Nya, mamah teteh kalah lakonya jang teh bekel nya. Gusti Allah ieu konyarot bak ketang kieu. Kenanya teraresepkeun ke urang dieu. Nah, nu useuh engke lah cici. Ngaretehkeun budak jeung aki-aki anya salah konyal ah. Tuh kat loba kieu Gusti Allah konyalna tuh. Masak. Masak ini sakitnya. Ya, tingali. Konyalna tuh siap jang bakal abah ngeureun yeuh. Ayo ah. Cici kaburu peuting. Kenapa tuh? Ya. Ya kayak abah terus itu. Tapi Tuh gerbang nak geus katinggalin ya. pokoknya naon ai gerbang teh? Itu peranti asup ya Bu. Tante gerbang ai asup teh. Ya gerbang teh. Gerbang masuk ya teh. Gerbang masuk ke wisata cenah pantai. Naon tadi gitu tuh? Itu teh etana talina pantai Pangandaran heuh ya. Muncunan. Iya. Capek gini kan. Capeknya? Capek. Nih eta buah naon eta? Nah, atunya hayang. Hayang. Ya kan engke warahaina na dan sana pingka di ditu loba Kan buahan tepi. mah. Oh. Kan di pada buahnya. Oh, kena tuh. Alah. Aduh. Ya kan tolong istirahat lagi dia nya sok saja dia tah. Mamnya ya. Mam sok. Alah. Naon abah yang buahnya? Oh, yang asaan. Naon atunya? Lojik. Wah. Kemana? Lihat-lihat teuingnya. Naon dia nya? Kemot. Semot. Kieu. Ya abah buah teh he. Oh, sok atuh kadekeun. Ieu ah. Pahit ya doh. Pahit nih. Gusti Allah. Ieu teh tahun baruan mah aki-aki jeung budak teh ning kieu Gusti Allah. Enak Rahma. Kita konyal Rahmanya. Kita cermot kita konyal kieu teh nya. Kita sana mah teteh nya.
Berang capek Gusti aloh mah itu kan kita buka. Ami teh mah. Ini aya mah kieu. Saya eta tuh bah enak ieu mah konyol ieu. Ning bau ke mah. Eta mah buahna naon kok be. Gitu. Gitu timangnya mah. Gege we bakal sagala ieu lapar besok ah. Baik dah ayo. Yo anya kumaha ieu teh nya. Ayo. Age konggar buah. Ayo, pahit. Pahit. Kalau ka dibere buah nu kieu. Baik dah. Baik. Urang maju deui. Ayo atuh. Istirahatna di ditu ya. Aduh. Nah, alhamdulillah badug ya ieu mah. Mana laut ini? Abahnya teh ketinggalan ari ku abah. Ente. Tinggal itu laut teh. Naon itu lempeng. Laut itu tinggal saina ka tinu. Laut. Heeh. Naon euy laut teh? Laut anu saina loba pokona mah teh ieu ye. Satiap-tiap loba laut gitu nya. Heeh, itu laut ya. Tinggal ama itu lautnya sok ang liburan di dia heeh. Tuh si mama tete kata apa lompat laut kata apa laut dalam 5 balong.